Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumi. Wa amal makanu jangan apun ari tempat eta pali qauli sallallahu alaihi wasallam karena dawuhan keun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lama bala dina samang-samang sanaki sal arabiyu ya urang Badui Arab perkampungan bil masjid di masjid sor Kanjeng Rasul subuh alaihi danuban min mai. Berarti candi keramik berarti subuh nyeborkeun aranjeun kabeh alaihi kana eta mahalul bawal alaihi kana eta tempatna cai ti mahalul bawal danuban kana satimba saember satimba min main tina cai. Hadisun ari hada hadisun sahihun ari eta hadis anu sahih muttafaqun alaih anu disepakati naon ali hadis. Idarab hada fa'lam. Idarab dari mana-mana nyaho anjeun hada kana ieu masalah kana ieu. Fa'lam maka kanyakeun ka anjeun ana najasata kana saeuna najis eta kismani aya dua bagian. Najasatun waqiatun hiji najis waqiatun anu tumiba fi madonnatil afi dina perkiraanana dihampura. Fi madonnatil afi dina perkiraanana dihampura. Kita hiji hadis ma'fu gitu. Wa najasatun jeung najis nu kadua najis layu pa anu teu dihampura naon anha ye najis. Jadi ada najis ma'fu najis mah tetep najis yang dihampura. Aya najis anu teu dihampura. Wa najasatu makari najis goiril ma'fui anha anu teu dihampura naon ahna najis. Eta yajibu wajib naon izina buha ngajuhanana ye najis. Pisaubi dina baju wal badani dina badan wal makani jeung tempat. Jadi palau asoba asauba najasatun. Palau asoba maka lamun tang ngeunaan keuna ngeunaan asauba kana baju naon najasatun najis. Wa uripa jeung dikanyahokeun naon mau diuha tempatna eta najasa gosalah. Maka ngabasuh ye si jalma hakana eta najasa. Lamun ayeuna baju kakeunaan najis. Terus apa posisi eta baju anu kakeunaan ku najis? Wajib dibasuhna. Tempat eta teh gitu. Wajib eta tempat anu kakeunaan najis wajib basuh. Jadi kalau kota mau diaha aja jauh. Kalau koto alam maka lamun neuteuk si jalma mau diaha kana tempat ieu najasa aja jauh maka nyukupan ieu kotoa ka eta si jalma. Hoream teh sabab apa posisina ditutup begitu. Waya jamu jeung wajib ka eta si jalma naon dalika eta kotoa. Tidak jaja anil gosli cenah. Tidak aja lamun teu mampu ye si jalma anil gosli tina ngawasuh. Entah itu karena teu aya cai jeung sajabana. Maka justru neuteuk eta pakaian atau nya anu kakeunaan najis itu kudu cenah. Lamun memang dikanyaokeun tempatna di dinya dina bagian eta. Wa kada jeung bukti naon al-baqi sasesana anu diteuteup teh eta yasturu bisa nutupan ieu baqi al-aurata kana aurat bisarti alayan kuso kalawan syarat yen teu kurang min kimati tina hargana ye saubil qat'i ku diteuteuk naon aksaru leuwih loba min ujrati thawbi tina upahna baju atau tina hargana ye baju wa ilam yurab wa ilam yu'rob atau wailam ya'rif boleh. Wailam yu'rob jeung lamun teu dikanyaokeun naon mau diuha tempatna eta najis. Mana cenah nu kakeunaan najis teh? Minal badani tina badan wasabi jeung baju wajaba maka wajib naon gosluhu ngabasuna eta saob huluhu tegasna sakabehna eta saob. Teu apa posisi najisna belah mana nu kaompolan teh maka wajib dibasuh sadayana wala yujihu jeung teu nyukupan hukasi jalma naon al-izihadu izihad teu kudu izihad teu kudu mana cenah belah mana tinggal wasuh kabeh. Wala asoba jeung lamun ngeunaan
torpa saubihi kana ujung bajuna ye si jalma au amamatihi atawa ujung sorbana ye si jalma undang-undang na si jalma naon najasatun najis batolat maka batal naon salatuhu salatna ye si jalma ujungna we saeutik kakenaan ku najis ujungna kakenaan ku najis ujung bajuna kakenaan ku najis atau ujung sorbana kakenaan ku najis batal salatna sawon kana asoibu sawon eta sarua kana bu naha bukti naon asoibu anu keuna najisna teh eta yataharoku nerima obah ye soib biharkatihi kalawan robahna ye si jalma amla tawan teu menurut urang make sorban ngegebay sorban itu sampai ke 5 meter panjang tapi ini teh kagerakeun urang ngan di ujung sorban teh aya tai kotokan padahal teh kagerakeun nah anggar we batal salat sabab mamawa najis sanajan ujung sorban eta teu gerak itu ku gerakna urang walau komado jeung lamun nalian ieu si jalma torpa hablin kana tungtung tali tambang tali pawasyada atau nalian ieu si jalma hukana eta torpa hablin atau kana torpa hablin piwastihi dina beuteungna ieu si jalma watorbu jeung ari tungtungna ieu hablun alahoru anu sejen eta najisun najis aw mulkon atau anu ditibakeun ala najasatin kana najis ujungna teh tapi maka eta dina jawab teh hilafun ari berbeda pendapat jalma iseng beteuna di talian ku tali rapia keur salat ya, ujungna kan nih ujung nu hiji ditalikeun kana beuteung ujung anu tungtung ditalikeun kana najis nah maka dina jawaban dina masalah ieu aya dua pendapat kan mah ditalikeun kenapa hilafun arrojihu ari anu kaul anu kuat bisyaril kabir nasyara kabir arrof lirofi'i warodoti jeung dina kitab Rawdatul Talibin eta albutlanu batal sekali imamati seperti masalah sorban tadi makan ujung sorban anu panjang ngegebay terus ujungna kakeunaan ku tai mai atau ieu kan robah atau henteu robah ujungna kagerakeun atau teu kagerakeun keur salat tetep batal saya memasanakan tali anu secara iya kan tentu dipakai gitu dibawa. Maka dua pendapat Syarah Kabir Rawdoh mengatakan itu batal seperti amam puasane jeung ari nu kaduana eta latab tuluh teu batal ye salat wa Kalau ada sarofi memprofi pisari sakit pisari sokir dan kitab Syarah Kabir wahwa ari ieu al-butlan eta au jahul wajah ini lebih unggul-unggulna tina dua wajah walau kana jeung lamun bukti naon al-hablu eta tamang teh eta piadihi dina leungeunna si jalma aw syada atawa nalian ye si jalma hukana eta hablu piwasatihi dina beuteungna ye si jalma wa tarfuhu jeung ari ujungna ieu si hablu al-ahru anu sejen eta marbutun ditalikeun pi unuki himarin dina beulungna himar walal himar jeung eta tetep di luhureun himar teh hamlu najasatin ari mawa najis tapi maka tetep dina butlan musholat dina batalna salat al-hilafu ari perbedaan pendapat lamun tambang dina leungeunna atau ditalikeun dina beuteungna kemudian ujung anu sejenna ditalikeun kana beheung himar sedengkeun eta himar teh mawa
najis tarikeun kana naon domba berenya. Maka dina masalahnya ya berbeda pendapat. Wal aula ari leuwih utama mah eta damul butlan daya batal. Liana bainal habli wan najasah wasitotun. Karena eta tetap di antara tambang wan najasah jeung najis wasitotun ari aya pelantara. Eta tali teh ya kenon pelantara teh nyata himar teh ya pelantara nama atau domba pandomna mah teu najis umpamana danu najis teh najis anu dibawa ku kuda teh ya daya pelantaran teh langsung. Walau sholat jeung lamun sholat si jalma ala bisatin diluhureun sajadah diluhureun samak amparan tak tahu anu eta tetep dina sana pun bisa teh najasatun ari aya najis yana pun sajadah aya najis kai kotok au ala torpihi atau eta tetep di ujungna ieu bisa najasatun ari aya najis ditungtung sajadah aya najis au ala saririn atawa salatna teh diluhureun ranjang qawaimu ari anu sukuna ieu sarir teh eta ala najasatin diluhureun najis ahlam yaduro dina naon ye sholat lam yaduro mangga teu madarat ye sholat dan teu langsung kena kana najis walau kana jeung lamun bukti naon najasatun najis eta tu hati malebahan ye najasah sadrahu kana dadana ye si jalma pihali sujudihi dina tingkah sujudna ye si jalma au gori atau liana ye sujud pawajani maka eta aipi wajani maka eta aya dua pendapat ala sohari pendapat anu asoh leuwih sohe eta latab tuluh teu batal naon salatu salatna si jalma berarti dina sajadana merembes kaluhur tapi teu kakeunaan pas dadana kan malebahan pisan jeung eta najis teu batal liana kana seusina si jalma eta gueru hamilin anu henteu mamawa lina jasadi kana najis wala musholin jeung henteu jalma anu salat alia diluhureun eta najis tapi malebahan hukum jadi dinamuin mah makruh gitu walau salat jeung lamun salat isi jalma wa huwa bari ari si jalma eta hamilun anu mawa nasyaban kana jamparing anu aya bulu hewana gitu karena jamparing anu aya bulu hewan alam tasiha mangkan tesa naon salat si jalma karena aya li ajli roisi karena arah-arah eta bulu gede sok aya buluan berentan masalah kan buluna teh bulu naon kitu tina nu halal atau tina nu haram maka dikategorikeun aja wa kadajenya kitu di lam tasiha laukana lamun sekabukti eta fi bahamihi dina jempolna ieu siman naon kustuanun ali batu ali tina kulit kustuanun ali tina kulit gueru tohirin anu henteu suci berarti teu sah salatna wama karena memang disinyalir eta kulit najis atau henteu teu nyanak tina bangke wama jeung perkara saban nyerupan ieu madalika kana eta kustuan wallahu alam. Al-qismu sani ari bagian anu kadua minan najasati tina najis eta awaqiatu najis anu tumiba fi madonatil afi dina panyangkana dihampura ya firman najis mapu lah wahya ari alwaqiatu fi madonatil afi eta anwa pirang-pirang macam mina eta tetap sebagian tina anwa te al asarul baqiu ari urut anu masih tetap urut najisi ala mahalil istinjai netepan anu tetap ala mahalil istinjai netepan karena tempatna istinja bebersih badal istinjai dina sabana istinja bil hajari ku batu panari ku batu ngisang ku batu manya tak eta pasti aya tapakna ya pasti dah mau bersih soal kucai tapi kan dimampu wallahu alam bisawab.